Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Dulu lembur, barang di kota, dulu rasa bubur. Pet pangdinya jeung wingnya. Itu 962. Pastinya itu. Di konten kali ayeuna ieu mah ngobrol. Penjelasan lain. Nanti Nah, perkenalan aja konferensi pers anjing terus lah gitulah. Ieu mah kurang etik penjelasannya. Bisi marane bingung bingung nempo cenah ieu. Komo ieu nu terutama nama nu teu wawuh lah. Nu teu wawuh. Untuk ulah subscriber mah jauh anu kenal gawe nya. Anu teu wawuh gitu. Jadi konten naon ya? Kontenna mah Sunda nya. Iya teh bisi maneh baringu. Mun cenah aing kontenna gak jelas cenah geus mah horor teh, game horor, game Mobile Legend, terus teh reaction nurutan, saya emang nurutan. Nurutan anjing. Jadinya channel itu channel orang Sunda ya mah. Orang Sunda nu biasa-biasa. Biasa pisan lah. Orang Sunda biasa. Anu memang punya keinginan lebih lah. Kayak kahayang bikin majukeun suatu daerah. Jeung bangsa, jeung negara. Dijauheun heuh. Intina mah yang majukeun sorangan lah. Da butuhnya urang teh nya. Yang majukeun sorangan. Jadi bisi maraneh bingung, balik deui bisi maneh bingung ieu itu channel naon. Kontenna teu jelas ya. Kontenna teh eueun jelas, kadang gaming, kadang ngobrol, kadang ngacapruk. Jadi channel ieu teh channel ieu teh bakal ngupload sababaraha rupa konten. Jadi soalnya ieu kan channel aing. Jadi kumaha aing ngupload naon? Upload naon kumaha aing. Jadi nyin kumaha nyin akun YouTube. Akun teh anu bisa kana segala lawang nya. Jadi kan YouTube itu teh keur mengekspresikan diri gitulah. Jadi naon wae nu saliwat dina pikiran pasti dijieun pasti diupload kana YouTube gitu. Nah, jadi ampura wae channel ieu teu konsisten. Jangan nu marana teu konsisten, terus konsisten terus kana channel ieu nya. Geus. Penusip. Baik. Ulah lah, salah. Terus kumaha? Jadi intinya mah konten teh nyin channel YouTube teh konten teh abus jadi kumaha nya? Jadi segala konten teh dina hiji akun. Teh dina hiji naon sebentar teh? Dina hiji wadah teh aya sabaraha rupa kuena teh gitu. Jadi lain hiji wae lah gitu. Enggak podcast kudu aya nya. Podcast reaction dan horor naon wae aya. Soalnya mah jadi sebagai naonnya namun cik asrama mun tempat sampah mah jadi sebagai pembuangan oge pelampiasan ekspresi urang pikeun hayang keteli kuat emang hayang jadi ieu hobi lah nya hobi lah iya mah hobi urang teh itu hayang terekspresikan lah gitu ini yang dipikirnya gitu ya intina mah gitu luar maraneh teh kudu ngerti kudu ngerti lah
mudah-mudahan malah marane parakam jadi geus bingung-bingung deui bingungnya di channel naon segala lupa gitu ya mah intinya malah ngubaran kegabutan jadi benar jeung sugan we gitu suganan pan urang teh kumaraneh nonton ieu ge jadi gabut maneh teh areup geuleung tah gitu ieu mah keur anu kumaha nya keur anu sagaul lah nya sepikiran lah gitu. Emang gua isina ya ngobrol kita dengan bae lah nya teukeun bae we bayah konten ala Jawa lala jawaan ya udah lala jawaan kadua subscribe sukai like aja share kernu wawu lah aja mah orang cukup orang mana wae lah pangalengan sabudara anak sukalu yuk pokoknya mau wates orang pangalengan lah kabeh lampu tilu gitu lur nya berman belain dulur misi pokoknya mau nanya saran terus teh jeung naon sarannya saran lah masukan itu channelnya kurang killer channel kamera kurang luhur channel terbanget goreng kurang diterima dengan lapang dada nah gitu yang merenung alusna kurang diasupkeun bututna ku aing di tangan maneh didakwa entahlah pokoknya mun aya masukan jeung ngamasukkan lah kita bakal ngebantu pisan ke kemajuan channel ieu gitu jeung lamun ieu euy lamun bisir ngangan aluran ya Instagramna ya di dieu di hiji gitu nyalurnya yang apa usaha urang ya ieu usaha urangnya usaha aku siapa bukan mah tuh tempoe lah ya di Instagram ini ke awal set langsung enjoy. Nah mencana ya Sunda Gaming diganti jadi Sunda 62 nah itu bro tadi nama itu channel teh Sunda Gaming dipikir-pikir kan dipikir deui lamun ngaranna Sunda Gaming otomatis meureun kontenna gaming doang ya minta diganti channel Sunda 62 teh supaya bisa kabus karena segala konten gaming aja terus gaming pastinya pasti gaming oke ada lain gaming anu lain mantan eposnya orang teh lain mantan pemain Dota lain ya mau kurang lain ngegedekan skill tapi ngegedekan sungut what is doing sungut lagi oke di jero konten kayak Sunda Gaming, Sunda Reaction, Sunda Vlog, Sunda Musik, Sunda Podcast we aya sama model kieu. Podcastnya mah rame nya. Rame. Bintang tamu nama tinu sekitaran urang lah tinu ngomong. Oke, maju ke Dinar Candy, kita Salim. Kayaknya ulahnya. Yang itulah kontennya iya bakal berbeda ieu modalkeun podcast modal batur ya anu geus naik di luhur jadi jika aku mata jadi mau orang masuk ke podcast Om Deddy tapi Om Deddy apa kali ya mana oke lah insyaallah oke lah next konten bakal halus lah nya bakal ditingkatkan lah mata kudu support channel ini mantap ke support heula lur engke mah karep mah urang ge moal kieu terus studio meureunnan kumaha kamera terus teh lighting yang make lampu nu pangalusna itu kalau masuk kalau amun resep channel ieu sekali deui support lah ku cara like semoga masukan resep komen kudu komen tapi mah komen euy jadi acan subrek pastina kudu subscribe kudu bisa
gitulah nya intina mah intina eta amat subscribe Sunda genep 2 lain Sunda 16 Sunda genep 2 Sunda genep 2 subscribe eta enjoy aman kondusif follow IG we IG nya tah jadi ya mungkin bakal kan lamun aya video-video anyar di channel ieu otomatis bakal di share lah intinya notifikasi jadi notifikasinya dina IG di Facebook oge aya lur Facebook mah ngaranna tah teh ieu Sunda Gaming keneh halaman mungkin jempirannya jadi Sunda genep 2 ya enjoy aman kondusif parah terus teh tuh enjoy aman